mama ika tukang kaharep naon loba omong aya geur teangan naon nu diteangan kunci leungit kunci leungit neangan muridna kulantaran teu kapanggih bae penggede ge nareangan kabeh mun kuari mah polisi abri ilu nareangan ya sekda neangan lah deh neangan suka kaler ka kidul ka wetan ka kulon nyanana kieu kapanggih henteu geus sapoe dua poe diteangan kunci teu kapanggih ditanya mama ieu nu leungit kunci naon sagala rupa aya di dinya sabendel cakna leungit kabeh kunci atuh mama ieu kumaha bisa leungit kieu nya eta teangan deui teu kapanggih lantaran teu kapanggih bae ditanya nu bener mama leungitna di mana leungitna di jero imah apa nih tangan di luar di jero imah mah poek cek dina ai di luar mah caang sugan bae adi nu caang bloon cenah mama tah ai leungit di jero imah di tangan di luar itu mah kapanggih-panggih cak mama pugu sia nu bloon aing teh deuk nyapertikeun kebloonan sia teh boga kunci di jero hate kunaon atuh eta kunci di jero hate kunci naon bae ge aya kunci Allah aya kunci surga aya kunci neraka aya kunci sugih aya tah lamun ngadenge sugih coba kunci susah aya kunci daon bae ge aya di jero hate kunaon haju sia neangan di luareun hate bloon mama tah sia nu bloon jiheu nya urang bloon ka lain mama sian bloon goblok aing mah nyontoan doang tuh jadi emang ai jeung wali mah hese okos tu salah tapi bener mantak lamun tingkah hiji jelema ahli Allah sing hade lamun urang hayang nyaho neraka aya 7 lawangna nu mukakeun lawang neraka lain malaikat urang sorangan surga aya 8 lawangna nu mukakeun lawang surga lain malaikat urang sorangan di urang teh aya kuncina di urang teh aya cara mukakeunana lawang neraka aya di urang lawang surga aya di urang lawang surga aya 8 urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana lawang neraka aya di urang nu mukakeunana urang nu nutupkeunana nu matak dipersilakeun deuk muka lawang surga urang deuk nutupkeun lawang surga ge urang mukakeun lawang neraka urang mukakeun nutupkeun lawang neraka urang mana lawangna mata celi sungut leungeun dubur kubul ieu suku leungeun eta adalah lawang-lawang surga etalah lawang-lawang neraka kuncina ulah neangan hese-hese di jero qalb kitulah para wali Masya Allah nyen karikatur hese tapi babari tapi hese ternyata kuncina aya dina kolbu ente dek mukakeun lawang sorga sok golbuna siapkeun sebab kunci aya di dieu ente dek mukakeun lawang neraka sok bukakeun kuncina aya di dieu urang dek nanya bae ku ari mah ketika sekda korupsi eta berarti keur mukakeun lawang sorga apa neraka sekda urang mukakeun sorga apa mukakeun neraka siap bolong ketika panitia masjid nu ngaranna Haji Masuri aya jahe haju kunyana dideleukeun bae dadana lantaran poe minggu teh panosok mere nyana panosok narimana tah haju bang dideleukeun lain neuleuna naon neuleu dada sebab dadana rada lama lebih bejakeun lah gua itu tah eta Haji Masuri keur mukakeun lawang surga apa neraka sia nyaho sebenarnya mah sia nyaho tapi sia ge osok boglok blon
lamun urang peting-peting main bola jam sabaraha kah? Jam sabaraha? Jamna tuh lamun teh disetel main bola kiai haju nonton main bola eta kiai keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Coba tunjuk mana kiaina cepat. Gol burang numukakeun kuncina lawang sorga jeung lawang neraka aya di urang. Lamun ente tengah peuting kebeneran aya awewe komo ditongtonan atawa di nu rada sepi awewe ngadeukeutan aju ku ente dideukeutan aju leungeun nyekel susuna. Nah eta keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Sebenarnya mah aing hese magahanana ka sia. Sia geus jauh sebenarnya mah. Kuari mah perbandingkeun bae lah perbandingkeun. Ieu sebenarnya sararia lobaan mukakeun lawang sorga apa lobaan mukakeun neraka? Jawab. Atuh teu boga kaisin. Mukakeun neraka. Ya Allah, ya Rabbi. Berarti aing kuari hirup babarengan jeung ahli neraka. Sedih amat ya aing hirup. Gusti Allah. Kumaha urang lawang sorga aya di urang lawang neraka aya di urang kuncina aya di jero golbu ulah neangan di luar kunci mah. Kadang-kadang urang kan babari jasa ngomong be si anu kalakuanna teu beres. Waduh si anu si anu eta kabatur mah bisaan si anu pugunya ge anu eta kuncina. Nah kunci hilim, kunci ilmu, kunci hikmah, makrifat aya di jero hate urang nu ngendalikeun. Peanganlah kunci simpen di dieu. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang geus bisa hilim aya di dieu, ilmu aya di dieu, hikmah aya di dieu. Urang lain aya di alam ieu. Lamun urang aya di alam ieu mah kieu bae. Artina kieu bae teh kumaha? Urang ka Bandung 3 jam. Mun teu macet 4 jam. Garut 6 jam. Kitu bae kajeun ku kumaha ge. Di alam ieu mah kitu bae. Urang naik pesawat ka Singapura. Sabaraha jam kana pohoan min keur ieu? Ka Singapura? Sajam leuwih saeutik. Aing ka Singapura teu nyaho kaler kidul. Berangkat peuting balik peuting. Ka Singapura pernah tapi teu nyaho beurang. Cak batur Singapura rame cak aing mah teu. Sepi Singapura. Teu manggih jelema hiji-hiji aja. Sebab aing mah berangkat ti dieu peuting, zarah ka makam, memeh subuh balik deui. Subuh geus aya di Jakarta. Jadi teu nyaho beurang ka Singapura teh. Ngan ulah eleh sumpah doang batur nyaritakeun Singapura. Geus aing ge. Geus aing ge ka Singapura. Ketika ditanya rame kiai, teu nyaho rame mah. Sepi Singapura. Lamun urang aya di alam ieu bae mah kieu bae. Singapura 1 jam setengah. Urang ka Mekah 9 jam. Urang ka kitu Eropa 18 jam. Ka Amerika 18 jam. Kitu bae di alam ieu mah. Ketika urang aya ilmu, hilim, hikmah jeung makrifat, dibukakeun hijab fakashafna anka ghita'ak. Pabasarukal hadid blak dibuka ku Gusti Allah. Ulah di alam eta atuh capek. Sok kadieu sub ka alam eta. Disebutna alam malakut. Urang kuari di alam mulki. Lamun urang geus dibukakeun fakashafna anka ghita'ak, urang asup ka alam malakut disebut alam malaikat. Di alam malaikat mah di alam malaikat perbedaanna per hari 50.000 sapoe di ditu di alam malaikat di urang 50.000 tahun sakali deui. Sapoe di alam malaikat alam malakut di alam urang 50.000 tahun. Masya Allah. Tarujul malaikat warruh ilaihi fi kulli yaumin kana miqdaruhu 50 sana 50 alfas sana. Tarujul malaikatu naraik malaikat waruh berikut malaikat Jibril ketika mawa ruh-ruh orang
diangsongkeun ka Gusti Allah, ilaihi ka Gusti Allah. Pikul yaumin unggal poe miqdaruhu kana miqdaruhu nu aya ukuranana khamsina alfasana 50 tahun sapoe di alam malaikat 50.000 tahun di alam urang. Masya Allah tikalkan ke urang boho hese nu bata kecepatanana luar biasa. Sub ke alam eta Mekah salengkah, Madinah salengkah, sub ke alam eta Banten salengkah, sub ke alam eta hayang kamana urang. Kangjeng Nabi diasupkeun ke alam nu eta sakicep ke Masjidil Aqsa, sakicep ke Sidratil Muntaha, sakicep turun sakicep ke Masjidil Haram. Kangjeng Nabi na geus nyaho alamat. Kangjeng Nabi teh kapan uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kangjeng Nabi teh contoh mun Kangjeng Nabi na geus dibere nyaho ka alamat Gusti Allah. Kita dibejakeun ka umatna nu penting ilmu, hilim, hikmah jeung ma'rifat bakal akur jeung Kangjeng Nabi. Sok gerage urang ilmuwan golbu urang hiliman gerage geus dihiliman dihikmahan jeung di ma'rifatan. Wow fakashafna anka ghitaat buka pabasarukal yauma hadid mata urang lain mata nu ieu bakal cekas nerowong lain bae nu ieu lauhil mahfuz kadeuleu kahandap bisa kaluhur bisa. Kiai kula mah hayang carana bae kumaha carana dibere aya opat cara sebab di urang aya opat mata. Nomor kahiji mata kasat, nomor kedua mata perasaan, nomor katilu mata golbu, kaopat mata pagawean. Urus mata eta gerage lamun diurus ku urang mata ieu, diurus ku urang mata kolbu, diurus ku urang mata perasaan, diurus ku urang mata pagawean, urang bakal asup ka alam malaku. Carana Kiai sok regepkeun ka dieu supaya urang bisa haliber kabehannya. Perem plak delekeun heula ulah ka perem delekeun perem ika karak mata kasat kuari Allahu Allahu Allahna asupkeun ka irung tarik Allah keluar irung kudu dileuleuh ku mata perasaan Allah 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 naik awas ya bisa haliber kabeh ya. Tenang lah, iya kan pelajaran hiber supaya haliber geus beres perem ieu hu Allahna di irung kuari asupkeun ka kolbu ulah napas hap sabaraha lila Kiai sekitar setengah jam tuh kan ulah napas ya isuk hiber ka kuburan pangheulana di kubur sekda. Oh, atuh hayang belajar kos kitu kudu menang sambarangan. Kudu tapak heula tina dahar tina nginum sabara poe, tapak heula mata ulah pake dedeleuhan, tapak heula ceuli sebab ieulah mata, ieulah lawang-lawang anu bakal ngarusak. Dek dikasorgakeun berarti lawang narakana kudu ditutup. Mata ditutup lawang narakana ceuli, tutup lawang narakana irung, tutup pinarakaeunana sungut, tutup narakana supaya muka lawang sorgana. Berarti kan kudu dibimbing zikirna teu sembarangan zikir kakarak bisa ieu maksudna naon Kiai ngomong gitu. Ternyata Kangjeng bisa hiber urang ge mun endek hiber bisa. Kiai kula hayang jasa hiber hayu endek ka imah Kiai ayo mau sapi sia ka imah sapi hiber ke ge ajeun kukumaha lamun urang geus hiber diluhurkan ngeunaheun pleng aji urang diluhurkan ngalamun aing ka mana kulantaran kebal teuing ngalamun ragag aju ragagna ka laut teu kacaritakeun ieu sakadar nyaritakeun ternyata aya petunjuk-petunjuk cara Kangjeng Nabi
lamun Kangjeng Nabi dibere buruk katakan bahasa Kangjeng Nabi. Lamun dimodif ku ahli tasawuf, ahli thariqah, buruk tina barkun teh hartina kilat, berarti sakicep sarua Kangjeng ge ngan Kangjeng lamun ngomong kos kitu ieu kan dek diabadikeun di Al-Qur'an. Geus lain di sorga bae urang boga kendaraan buruk, jakuari ge urang boga, jakuari ge urang bisa jalain Kangjeng Nabi bae nu naik buruk. Kangjeng Nabi Ibrahim pernah naik buruk, Kangjeng Nabi Musa pernah naik buruk, pernah hampir nabi-nabi nu sejan lantaran wow jeung Gusti Allah, pernah mi'raj ka Gusti Allah geus naik buruk. Atuh lain para nabi para wali ge geus naik buruk. Atuh buruk teh kilat, masya Allah karim. Nah, urang teh kudu pinter sebab lamun bodoh bae hese carita jelema bodoh bahaya. Aya jelema naik pesawat di Mekah, bodoh ya jelema bodoh ya. Kan di pesawat teh di hareup mah kelas bisnis. Kula ya pernah naik pesawat kelas bisnis. Horenganan tersiksa. Di kelas bisnis teh kudu make bahasa Inggris bae. Ai di kelas ekonomi mah urang teh waktu disuguhan waktu henteu di kelas bisnis mah jam sabaraha bae urang hayang cai teh kopi teh roti teh dan sebab bebas di kelas bisnis mah ngan bahasana Inggris. Ai kula bisa ngan yes jeung no sakitu doang tungtungna mah aing tersiksa senang tersiksa na teu bisa pan ngomongna lah dihenteu-henteukeun bae ngan kulantaran lapar ya nurutan batur toel nyana ngomong make bahasa Inggris kukula dibejakeun maksud aing hayang kos kitu tah nyana seri yes benar datang aing nu nyana mah gede nu aing leutik ya leutik amat sih asana teu seubeuh bener bae teu seubeuh. Ya kan orang hayang nambah ngomong naon geus beak pan tadi hanjakal dibeakeun lamun aya mah kitu setengah Noel kos kieu deui gitu kan ngeunah ieu geus beak hese tersiksa aing bisnis. Nah iya ya bisnisna aya urang Banten pan urang Banten mah karampungan min karampungan urang Banten jeung kumaha aing bae urang Banten mah tanya sekda ge naik kapal di Mekah. Begitu naik kapal neuleuh di kelas bisnis burung lalega nyana diuk di dinya terebe pramugari geus ngomong bapak mah kursinya bukan di sini, ini nomornya di belakang. Wah sarua mayat bisa atuh aduh bisa pramugari geus sesele melalui pramugara. Cek pramugara, Pak mohon maaf ini kelas bisnis, bapak kelasnya ini di belakang. Iya saya antar. Wah sia naonan mayar aja sarua naon dia nggak saya pilot turun tangan pilot. Cek pilot tidak akan diberangkatkan kapal ini sebab penumpangnya ini di kursi ini kelas bisnis, bapak mohon maaf ya supaya kita berangkat ini ke belakang. Ya sia kos aing teu mayar bae boloon sia bisa berangkat bae guys ayo guys sarua. Wah cek pilot kakarak mangi kos kieu guys urang berangkat bae guys berangkat ngan pilot mohon coba aya kiai di dia ya maksudnya coba doakan supaya kemundur aya geus langsung ka luhur eta bos anu di kursi bisnis nangtung bae nya mah pan gengsi dekat tukang gengsi nyabur teh kos mamin gitu tah kieu bae nya di kursi aing ye bareng di dieu waduh Banten ieu pan ari marah pan nya mah golok pan kamu mau golok pan kiai turun tangan ngaharewas mundur ke tukang bener ya bos naik di bisnis diukna turun eta kabeh heran ku pramugari tenurut ku pramugara tenurut ku pilot ke tenurut tapi ku kiai nurut
Nah dek nanya bae ka kiai, hampura kiai eta sih bisa nurut gitu kumaha diharewas. Gampang kumaha kieu ngaharewasna. Bapak dek ka mana? Dek ka Mekah. Hampura mun dek ka Mekah mah korsina di tukang, nu di dieu mah ka Mesir. Bapak ini ke Mesir di dia baik. Oh aing atuh ke Mesir sakjana turun ya ke tukang. Eta bodoh teh dibawa kos kitu eta sakapal ge cakena. Waduh aing aturan ke Mesir cakena. Tah eta bodoh ilmuwan di dieuna hese atuh ilmuwan makajen ku kumaha ge barang datang teh ka Jidah cenah ka Mesir. Ja Mekah keneh. Pilot hampir dibunuh ku nya goblok cenah sia ja ka Mekah kabeh. Eta baduy ilmuwan mah hese atuh kajen ku kumaha ge endek ka Allah kudu aya ilmuwan. Sarua birokrasi ge urang dek ngadirikeun perusahaan lamun urang eueuh ilmuwan atuh kandas kajen kukumaha ge urang dek ka Allah eueuh ilmuwan atuh salah kajen kukumaha ge tetep bae kudu make ilmu. Okos Ki Junaidil Baghdadi ngayakeun pengajian lambat laun ribuan. Begitu ribuan gubernur raja milu ngaji. Begitu milu ngaji langsung kan gubernur nawaran Kaki Junaid, Yai kula geus jadi murid kiai. Ya alhamdulillah kulantaran kula gubernur di dieu kula kan jadi murid kiai, maka kula ndek menawarkan jasa. Butuh naon kiai? Bantuan ti kula keur meujeuhna ngajabat. Ki Junaidil Baghdadi mah tungkul bae kieu. Barang tangga teh kula mah kieu bae Bapak Gubernur harap supaya libur ngajina ulah ngaji. Kaget gubernur. Mama, ai kitu kasinggung ku bahas henteu. Ai kitu keheul ka kula henteu. Kula mah ngajak ka Allah, henteu kasinggung teu keheul. Tapi kok kula titah ulah ngaji? Ulah bae heulanan lah. Henteu kula mah hayang jelas desa ulah ngaji kumaha ieu maksudna ulah ngaji. Sebab Bapak Gubernur ngarobahkeun hate kaula. Kamari ieu kula ngaji lillahi taala, ngajak manusia dek diajak ka Allah, resep teh resep pokona dek di ka Allahkeun. Kasinggung teh kasinggung dek di ka Allahkeun. Urusan kasinggung jeung teresep urusan pribadi. Tapi ketika gubernur nawaran ngagelok hate kaula, ketika ditawaran ku gubernur hayang naon jeung kebutuhan naon, maraka cabang hate kula hayang ngabangun ieu hayang ngabangun itu. Waduh cak kula lamun aing ieu diteruskeun ngaji gubernur di hadapan aing anu cilakana. Batur mah datang ka kos kitu ngaji. Ku sebab naon aya ilmuwan. Coba tawaran Kaki Budoli. Kaki Budoli atuh aing atuh ditawaran proposal geus ka ditu. Ieu tah wali mah kos kitu. Aya nu nawaran robah hate aing, cilaka aing. Kamari aing ngajak ka Allah. Kuari berarti aing geus hayang ka sia, hayang ngahormat aing ka sia. Kajen teh diajian ku sia aing daripada cilaka aing di akhirat. Wali. Aya naonan? Ilmu, hilim, hikmah jeung marifat. Masya Allah. Aing teu bisa hiber gara-gara gubernur ngaji. Aing teu bisa hiber gara-gara raja ngaji. Daripada aing teu bisa hiber kajen teu ngaji gubernur ka aing. Jeung teuing aing mah urusan kanaraka jana bo kejemah amat. Itulah para wali Allah. Masya Allah karim. Nah ialah orang lamun nyaritakeun tentang asup ke alam eta, duh indah jasa Kangjeng sakicep sebab lain di alam mulki aya di alam malakut. Ketika Kangjeng naik ka langit kahiji kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Adam, naik ka langit kadua kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yahya Isa, naik ka langit katilu kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yusuf, naik ka langit kaopat kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Idris, naik ka langit kalima Kangjeng Nabi Harun, naik ka langit kagenep kapanggih jeung Kangjeng Nabi Musa, naik ka langit katujuh kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis
salam nu mantak ternyata langit geus bae ku ahli tafsir wabeh di tafsiran ternyata langit renggang antara langit kahiji jeung langit kadua jeung langit katilu sebab Kangjeng kapanggih jeung para nabi di langit-langit tertentu. Ya Allah ya Rabb. Tah urang ku hari wesul kurni ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan di handapeun aras naros Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril aya teh saha nu ayun-ayunan umat anjeun Muhammad saha ngaranna Wesul Kurni keur naon eta di dinya istirahat nama di dinya teh nikmat jasa istirahat ayun-ayunan di handapeun aras. Ya Allah Ki Pudoli istirahat di Citra, Ki Wahab istirahat di Puri, Aji Pendi mah geus lain di Puri jeung lain di Citra deui nya mah geus lain deui di Keramat Tunggak nya mah ngan geus eueuh gua di Keramat Tunggak istirahat teh ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim wali Allah iya istirahat tiada penaras gideg Kangjeng Nabi eta hamba Allah dicaritakeun ku Kangjeng Nabi lamun geus aya di alam eta alam malakut komo lamun geus aya di alam jabarut geus saya nyaritakeun ada Kangjeng diantar ku malaikat Jibril datang ke alam malakut ketika dek ka alam jabarut malaikat Jibril teu sanggupeun dititah milu ayo Jibril tadi babarengan teu bisa lain wilayah emang lah aya wilayah kula mah alam malakut ketika naik ke alam jabarut lain wilayah kula henteu saya tiba oh Muhammad lamun kaula naik ke alam jabarut geseng awak kaula beuh horenganan aya wilayah-wilayahna sekda di Tangerang ka Bogor mah nya geus sarua bae hansip atuh di dieu nya ada sekda ge jadi sawilayah atuh kabeh ge. Nah, malaikat Jibril teh sanggupeun ka alam jabarut tapi Kangjeng Nabi menaik ke alam jabarut. Masya Allah usul ilallah. Kesimpulanana ternyata horenganan perjalanan Kangjeng Nabi diawali ti Masjidil Haram teh peuting. Hartina peuting teh apa poek berarti urang berangkat ti alam anu poek neangan cacaang. Ketika urang ti alam anu poek neangan cacaang teh kudu make ilmu hilim hikmah jeung ma'rifat nu bisa nendeunan ilmu eta adalah hanya guru mursyid wali Allah teu bisa sembarangan guru maka urang dititah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ti peuting kudu hudang sebab ti peuting adalah lambang poek. Ketika Kangjeng Nabi diberangkatkeun ti peuting lain ti beurang ieu hiji ibroh hiji contoh bahwa hamba nage ketika endek usul ilallah ulah sare ti peuting eueuh hiji waliullah nu peutingna sare moal aya nu mantap Habib Rozak mah jam 3 bae nge-SMS cihuy asal jam 3 jam 2 nya nge-SMS kula mah kajenting teu boga HP tapi nyaho horenganan lain tas zikir tas sosonoan yang pamajikanna ngaroko bae cihuy atau tak mau mal wusul tak mah paling ya wusul kadinya wa minal laili fatahajjad nafilatan lamun jelema geus dibere daek tahajud tidak terkecuali mungkin pejabat mungkin pedagang petani komo santri kiai ustad mantap jasa sebab nyana keur berangkat di tengah keheningan malam poek buta rata lambang popoek hayang menta cacaan sebulan 2 bulan setahun 2 tahun akan terasa gerak hudang peuting teh bakal manggih kanikmatan jam 2:30 urang hudang batur sarare bakal kapanggih jeung sesuatu pasti jasa sebulan 2 bulan macan kapanggih tapi satahun mah mungkin kapanggih hujan rada ngereceh eueuh nu liwat kemudian suara ning Masya Allah urang na hudang pasti bakti papanggihan tekebel aya sesengitan sengit
sada sing itu naon ya bener bae nu sok tahajud pawarenganan sok papanggih paingan cak kiai sing beki ngambreng bae teh sing beki ngambreng mantap jasa ieu mantap asana malaikat asana malaikat barang bentak pocong pocong orang nyatu jeung pocong. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetap kudu dieusian ku ilmu sebab lamun bodoh dongeng hiji deui terakhir nu bodoh ye nu bodoh aya jelema bodoh ieu mah hese kan nu bodoh mah hese bae heuheuan ge ente kunaon betah mau bodoh atuh ieu mah bodoh tapi nyana wiridan bae wiridanana menang di buku lain menang di kiai diwirid begitu geus aya 40 poe wiridan tanggal malam 14 nyana keluar begitu keluar lewat ka sumur di deuleu sumur nyana gideg wah bulan ragag ka sumur cilaka. Waduh, iya kan kudu diselamatkan cekan. Lamun bulan tadi diselamatkan, iya cilaka bahaya kajian kukumaha ge. Sebab can orang adanya bulan raga kasubur kakarakuari. Gegeraan bae nyana tong ka imah petrok palawang. Cak pamajikan aya naon Kak? Bulan raga kasumur. Coba ka dia tambang. Nu bener Kak? Wah. Nyana nyokot tambang panjang. Terus tungtungna digagaetan gitu tuh. Dibawa ku nyana kasumur. Pamajikan milu. Mana Kak? Tuh jijak bener cak pemajikan aja teh bulan Masya Allah cak yana teh bulan ragag aja ku kakak digaet cak yana digaet ku jono tambang dikehandapkeun kebeneran nyangkut di jero nyangkut tuh berat cak yana waduh Kak mangkaning bulan mah gede cenah eta berat atuh berat aja kuduaan tuh duaan yang pemajikan 1 2 butuh bro berat nyangkut dina naon meureun dina batu ka jeung kumaha ge kulantaran ka kebelan beunang kuduaan wah nyana nangkara masyaallah barang dulu kaluhur alhamdulillah kaluhur bener alhamdulillah berhasil cenah blon teh coba eta si bodoh kajian kukuha ge tetep bae bodoh bae atuh nyana sasalaban jeung pamajikanna bu kakak hadena aya kakak lamun eueuh kakak atuh bulan terus-terusan di sumur atuh kakak teh cak nyana pan kakak mah sekda aduh teu bareres nah ieu ilmu nu penting para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun orang nyaritakeun tentang perjalanan Kangjeng Nabi indah sebab naon urangna cinta ka Kangjeng Nabi iman ka Kangjeng Nabi kajeun kukumaha ge moal anggeus-anggeus sebab tama diabadikeun ku cinta moal beak urang nyaritakeun Kangjeng Nabi andai kata tatangkalan dijadikeun pena laut dijadikeun mangsi jang nyipatan Kangjeng Nabi moal beak boro-boro nyipatan Kangjeng Nabi nyipatan ka boga urang ge sarwiti anggeus-anggeus urang nyeun surat yang sarwiti teu beak-beak. Masya Allah kutulis sepucuk surat ini di keheningan malam setelah kutulis akan kukirimkan surat ini ke pangkuan niscaya surat ini akan berlayang surat ini tak bersayap berjalan tak berkaki jurig damaja pokoknya moal beak itulah para jamaah inti daripada perjalanan Kangjeng Nabi teh dijemput titah ka Gusti tapi ulah ditekadkeun bahwa Gusti di luhur ieu mah keur carita bahwa Kangjeng teh wusul ilallah madeg di mana bae Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu Kangjeng Nabi kitu Yusuf di jero sumur dan lain-lain sebagainya. Nah Kangjeng Nabi dibere oleh-oleh ku Gusti Allah Muhammad oleh-olehna salat maksudna tina 50 nu geus kamari caritakeun perkecil jadi dah 5 maksudna ieu salat teh paranti wusul ka kaula cek Gusti Allah
maneh geus nyaho alamat bejakeun ka umat maneh ketika umat maneh hayang ka kaula ye salat nemantak as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah naikna munggahna mukminin. Ketika orang hayang ka Allah make praktek wudu teu meunang sambarangan, teu wudu teu bisa, wuduna make cara khusus. Setelah wudu malah aya wudu zahir aya wudu batin. Langsung orang menghadap ka Baitullah, mun di urang di dieu ngiblat kulon, mantepkeun hate, kosongkeun segala rupa ulah aya di jero hate, jabatan tunda heula di luareun urang, kemudian kitu naon ngaranna pangkat tunda di luareun urang, harta tunda di luareun urang, sakabeh kegiatan tunda di luareun urang, sebab urang hendak menghadap ka Malikal Mulki anu tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Seakan eueuhna naon iwal ti Gusti Allah. Mulai urang usolli Allahu Akbar, ketika nyaritakeun Allah di dieu di jero ieu buleud eueuh anu aya ngan sakadar Allah. Keagungan naon eleh ku keagungan Allah, ayana segala rupa eleh ku ayana Allah. Kakarak urang bisa mi'raj ka Gusti Allah. Masya Allah karim. Tinggal insya Allah carana supaya urang hadir jeung Gusti Allah kumaha. Insya Allah kemun panjang umur merah hareup. Carana kumaha? Nah, supaya Allah aya di dieu teh kumaha carana? Aya cara. Sebab awak urang teh sebagai gambaran kendaraan. Isuk pagi tuh ketika roh keluar baja awak urang mah dipikeun ka leuweung teu saha cenah bapak urang nu ku urang dicintai eueuh rohan mah kaleuweungkeun, cenah ieu teh raja urang dikaleuweungkeun bae, cenah ieu kakasih urang dikaleuweungkeun bae. Komo musuh mah hirup kana ge kaleuweung bae habak kabeh kaleuweung. Aya roh, maka supaya hadir roh nu suci, sebab supaya kapanggih jeung nu maha suci, roh urang suci ndek berhadapan jeung nu maha suci. Carana kumaha? Aya di kolbu urang, kuncina aya di kolbu urang, tinggal carana praktekna insyaallah iraha waktu urang bahas supaya urang mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu jelas oleh-oleh Kangjeng Nabi geus teu asing deui salat salila urang hirup sing hade ulah dileungitkeun, ulah ditinggalkeun. Salat satungtung normal di diri urang, akal urang laksanakeun salat, sebab salat adalah jang paranti ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan dikuatkeun iman, dicintakeun ka Gusti Allah urang supaya cinta ka Gusti Allah, cinta ka Kangjeng Nabi urang supaya urang di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha tadi urang berangkat tina popoek supaya menang cacaang, urang kuari neangan cacaang, urang terapkeun cacaang ala kadar saperak dua perak di masjid yuk. Urang babarengan maca sholawat jang neangan cacaang supaya urang dibawa ku cacaang masjid. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa billah di rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri Allah salatullah salamullah ala taha
ilahi salimil umma bina afati wan niqma bi'alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan anak terutama ka papasekta numanta kukula diwanian lantaran nyana geus daftar tadi di imah kula bahwanya nandek siap bareng jeung pacamat untuk mengikuti pengajian mingguan. Maka orang doakan mudah-mudahan panjang umur, selama ngajabatna mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, setelah nyana ngajabat mudah-mudahan bisa mantep ibadah ka Gusti Allah, bisa menyatu babarengan jeung urang khususna anjeunna umumna sadayana. Urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali
أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم يا شهيدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل من أمرنا يا الله فرجا ومخرجا يا صريخ المستسخين ويا غوث المستغيثين إنك تعلم مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم